Astagfirullahaladzim, ya kumaha di saung motor kalau dipakai kanang hayam nya? Nah, nih Kang ini rewa. Iya saung motor kalau dipakai kanang hayam kumaha deh? Yeuh, Kang, itu kan si bibit nanti ngeserek ngendog, Kang. Pasti loba anaknya ya jang kurung hayam ya, Kang. Kan itu kapakelin ku Kang. Apa tuh kapake kumaha itu? Piculan sote motornya kempes, gua dipasangkeun deui. Pinakeun toh? Batin, teuing ada si Akang. Pinakeun? Begitu baik ge. As. Duh, Aya naon di euy menir harieuh. iya lu datang-datang lu ngajak ngesang deui bae. Har Kang urang mah UTMM Kang. Ngomong disingkat-singkat, naon di UTMM? Har urang mah teu milu-milu, maksudna kitu. Bener bener ka kitu ngomong. Aya naon maunya tadi ya? Ah ulin bae nyerek minta kopi. Yuk atuh calik. Orang kita tadi gitu minta ngopi, datang-datang ada minta ngopi. Wah. Matan gue, Pak. Matan gue. Matan gue, Pak. Sih.